Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu dimana bae ayana. Alhamdulillah kalayan kudratillahi robbi qadarati nu maha kawasa urang sadayana tiasa ditepang dangukeun deui sareng sim kuring Kang Tile dina acara cerita Sunda tanapi dongeng Sunda nyaeta urang nuluykeun hanca carita anu katunda dina judulning carita awewe kajajaden anu mana ieu carita teh hasil buah karya atanapi karangan Amburos ti Palihan Bandung. Kasugri kaum dangu dina jujutan hanca carita anu katunda pedaran Kang Tile kasapih kuanci dina mangsa medarkeun kayaan Sarkum anu mana harita nuju paloba-loba omong sareng Nyi Sawitri kulantaran Nyi Sawitri nganyahoankeun yen salakina Sarkum nyaeta parantos nyimpang ka Nyi Sarah anu jadi popotonganna. Kumaha tumitra lajenganana ieu carita sumangga langkung paos nama urang sami-sami Bandungan deui kusadayana. Ayaku bisa eta ngabohong nyebut nyimpang ka imah Pak RT. Sok padahal anu sabenerna anjeun teh nyimpang ka imah popotongan anu ngaran Nyi Sarah. Samalah ngirim suluh 3 tanggungan. Nah dikira kuring teh nyaho kitu. Sok jawab bener atawa henteu. Ceuk Nyi Sawitri nyaritana bedas. Leungeun tutunjuk kana beungeut Sarkum. Barang ngadenge caritaan kitu Sarkum ngaranjuk reuwas. Lantaran tetela bojona nyahueun lamun manehna nyimpang ka imah popotongan. Keur sajongjongan Sarkum jempe teu bisa nempas kana caritaan Nyi Sawitri anu memangna bener kitu ayana. Cilaka kawasna mah pamajikan aing nyahueun lamun aing nyimpang ka imah Nyi Sarah. Tapi nyaho ti mana na hati si Oding kitu. Tapi asa mustahil lamun si Oding mah lantaran balikna oge bareng jeung aing. Kudu kumaha Gus kieu naha mending jujur kitu. Ceuk Sarkum ngagrentes dina sajroning hate. Ningali salakina kalangahuleng hauk Nyi Sawitri nyentak panonna bolotot huntuna kakerot. Kalah jempe. Gawat jawab. Bener atawa henteu? Heula Nyai. Ulah waka kahuruku nafsukeun ku akang sakabehna rek dijelaskeun. Jadi sabar heula nan. Teu kudu ngomong sabar. Hadena jawab bener atawa henteu? Nya. Benar akang rubasa tadi teh nyimpang heula ka imah Nyi Sarah. Tapi ari Nyai nyaho ti mana? Teu perlu nanyakeun hal eta. Anu jelas kuring teu suka lantaran anjeunnya tah geus ngabohong sarta teu jujur ka kuring. Ceuk Nyi Sawitri katempo beungeutna geuneuk lir beusi atah meunang meuleum. Awakna ngagidir nahan amarah anu ngagolak dina jero dada. Sanggeus nyarita kitu tuluy ngaleos ninggalkeun Sarkum. Rek ka mana Nyai?
Tanya Sarkum bari ngudag ka bojona. Rek ngajorag si Sarah. Sababe tamanusa rek ngarebut akang ti kuring. Jawab Nyi Sawitri terus ngoloyong muru kana Panto. Ngadenge kitu Sarkum mereuwas. Ulah Nyai, ulah ngajorag ka Nyi Sarah. Lantaran anu salah mah akang lain Nyi Sarah. Dina hal ieu Nyi Sarah teu salah nanaon. Ceuk Sarkum geuwat ngahalangan. Tuluy nangtung hareupeun lantaran bojona bisi kaluar ti imah. Sareta ngajorag ka Nyi Sarah anu tangtu lamun eta kajadian. Nya geus pasti bakal nimbulkeun pasoalan gede. Haling nying Kakang Sarkum. Ulang halangan ka kuring. Ulah Nyai, ulah ngajorag ka Nyi Sarah. Era ku batur jeung deui Nyi Sarah mah teu salah lantaran anu salah mah akang Nyai. Akang. Sarkum sabisa-bisa ngahalangan kana pamaksudan bojona. Samalah tuluy bae atuh nangtung ngahalangan Panto sieun Nyi Sawitri kaluar. Nying Kakang Sarkum. Moal akang mah moal nyingkah. Lamun Nyai keukeuh mah boga maksud cigah kitu. Tembal Sarkum keukeuh ngahalangan. Ngadenge kitu Nyi Sawitri anu ti tadi geus ambek beuki nafsu. Gap kana gelas anu aya dina luhur meja, da eta mah ukur sakilat. Beleuwer. Gelas dibaledogkeun ka Sarkum anu keur nangtung halangan Panto. Aduh! Sarkum ngageroreuwas. Gentak awakna ngagiwar hiuk gebro. Gelas teh keuna kana Panto saterusna rag-rag bling mancauran inggang ubin. Nanaonan Nyai? Beuh nah meni aya ku kieu-kieu teuing. Tetela geuning teu bisa diajak ngomong anu bener. Ceuk Sarkum bari melong ka bojona nu keur ngajanteng nangtung. Dadareng hapranjuk da pogo ambek ka salakina. Dina kayaan kitu torojol Ma'anah. Aya naon Ujang? Tanya Ma'anah bari jeung reuwas. Red ka Sarkum red teuy ka Nyi Sawitri anu keur ngajaranteng nangtung. Red ka handap breh katempo beling gelas patalayah. Ujang Nyai aya naon ieu teh aya naon? Nah geuning beut parasea. Ma'anah tumanya deui bari neuteub. Ditanya kitu haok Nyi Sawitri nyentak. Teu kudu loba tatanya nini mah. Ceuk Nyi Sawitri bari molotot ka mitohana. Barang ngadenge kitu puguh atuh Ma'anah nepi ka ngarenjag. Awakna ngeleper bakat kureuwas. Nyel Sarkum ambak teu mikeun lamun indungna anu geus kolot disentakan ku minantuna. Sawitri, motong sesentak ka indung kuring sia. Sabab indung kuring mah teu boga salah. Lamun ambek pek caritakeun ka kuring. Tapi inget ulah wani nyarekan mak. Da mah teu boga dosa. Ceuk Sarkum tandas panon molotot ka Nyi Sawitri. Lantaran teu suka Ma'anah anu jadi indungna disentakan bari jeung teu boga salah. Manggas Jang. Ulah parasea lamun aya pasoalan hadena masok badamikeun kalayan hade. Ulah ku cara kieu. Ceuk Ma'anah bari ngareret ka minantuna nu keur ngajanteng nangtung. Tapi teu cacarita deui ngan katempo paromana beketut baeud ambek kanu jadi salakina. Oh, atuh da abdi teu suka lamun emak disentakan. Geuskeun bae da mah teu nanaon Jang. Tapi aya pasoalan naon atuh ieu teh anu sabenerna. Tara-tara beut parasea kawas kieu. Tanya Ma'anah bari neuteub ka Sarkum anakna. Mak, wayahna ulah wakata tanya. Mending oge ayeuna mah ka imah titin heula nya. Keun engke lamun geus salse ku abdi baris dicaritakeun. Sarkum ngajurungkeun indungna sangkan indit ka imah titin. Da puguh karunya kana kayaan Ma'anah anu geus kolot. Ditambah kudu nyaksian minantuna jeung anakna anu parasya silih tempas paloba-loba carita. Nyaheug mare ka imah titin tapi oma hideuk ulah parasea. Nya mak. Walon Sarkum pondok, geus kitu teu nyarita deui Ma'anah tuluy ngaleos rek indit ka imah titin. Kocapkeun deui Sarkum jeung Nyi Sawitri. Keur sajongjongan eueuh anu ngomong itu ieu ngaberetem kawas anu beak piomongeun. Tapi lila kulila mah pok Sarkum miheulaan ngomong. Nyai, hampura akang. Sabab rumasa akang salah. Bener tadi akang teh. Sabalik nati pasar nyimpang heula ka imahna Nyi Sarah. Tapi da teu boga maksudna naon salain ti hayang neang ambu uneh indungna.
anu cenah mah kakaramulang ti rumah sakit lantaran gering. Sarkum mere keterangan sajujurna kanu jadi bojona. Oh jadi gitu. Tapi nah atuh ditanya tengah jawab kalayan jujur. Nya rumah sa akang teh salah. Geus teu jujur ka Nyai. Lantaran ceuk pikir teh lamun nyarita anu sabenerna inggis Nyai ambek sarta salah paham. Ceuk Sarkum nyaritana leuleuy anu dipalar ngarah Nyi Sawitri leleret tina amarahna. Ya Kang Sarkum. Matak naon lamun akang teh nyarita ka abdi sarta ulah aya anu disumput-sumput. Bebe jawe atuh geus niang ambu une kitu indungna si Sarah. Nya lamun terang-terangan mah meureun abdi oge moal ambak. Tapi kulantaran akang teu jujur nya kieu balukarna. Tah ayeuna terus terang abdi teu pati percaya kana sakabeh caritaan akang. Cing sok tanya kana hate akang anu paling jero. Nah akang masih kene aya hate kadua leutik ka popotongan atawa henteu? Tanya Nyi Sawitri bari neuteup seukeut. Naon maksud Nyai teh make nanya kitu? Teu kudu loba ngomong. Hadena gancang jawab. Nah akang teh masih kene aya hate ka si Sarah. Tuh akang mah geus teu boga hate ka Nyi Sarah mah. Walon Sarkum tandas. Sedengkeun anu dikedalkeun beda jeung anu aya dina eusi hatena. Tapi sabisa-bisa Sarkum mungkir sangkan pasoalan teu kapapanjangan. Nah bener eta teh Kang. Bener Nyai. Piraku teu percaya kana caritaan akang. Nya jelas teu percaya lantaran kelakuan akang sorangan anu nyata teu bisa dipercaya. Ingat Kang Sarkum, ulah rek wanian hati abdi. Lantaran lamun dilakukeun abdi bisa mastikeun tang teu bakal goreng akibatna. Ceuk Nyi Sawitri ngancam. Geus kitu tuluy ngajengkat ngaleos ka tukang. Ari Sarkum tuluy ngahuleng bari nangtung. Teu lila koloyong ngadeuketan kana korsi gek diuk setengah ngabebeutkeun maneh. Ret kana beling anu patalayah dina ubin. Renghap Sarkum narik napas panjang bangun anu berat. Be ayaku teu sangka bet jadi kieu balukarna. Ari Sugan teh pamajikan aing teu nyahoeun lamun aing datang ka imah Nyi Sarah. Ari pek geuning manehna apaleun. Tapi apal ti saha? Sabab moal mungkin lamun si Oding mah. Tangtu ieu mah aya jelema sejen anu ningalieun. Saterusna dibejakeun ka pamajikan aing. Tapi saha manusana atuh? Dalamun apal mah ku aing moal teu dikepret. Nah make jeung pipilueun kana urusan batur. Sarkum kukulutu sorangan. Hate ngagremet ambek ka jalma nu geus mere beja ka bojona anu can kanyahoan saha-sahana. Anu akhirna jadi goreng balukarna. Aya wae pikiraneun teh. Jung Sarkum nangtung ret kana beling gelas anu patalayah dina ubin. Herang pating gurilap matak palaur lamun katincak. Sarkum ngaleos ka tukang teu lila geus balik deui bari mawa sapu jeung baskom leutik. Beling anu mancaura disapukeun tuluy dikumpulkeun apik pisan. Geus kitu diwadahan kana baskom rek dipiceun. Sanggeus kitu leos ka tukang juru turun ka pipir imah. Sarkum rarat reret niangan Nyi Sawitri tapi tetela eueuh di dinya. Lantaran tadi tuluy ngaleos ka pancuran. Kamana cenah inditna pamajikan aing teh? Be sigana mah pundung meureun. Sarkum ngomong sorangan. Sanggeus kitu hidi gelempang muruk kana gombangan rek miceun beling lantaran palaur bisi katincak. Poe harita parat nepi ka sore. Sarkum jeung bojona teu patanya. Ti sabadana parasea Nyi Sawitri tuluy ngaringkeb maneh di kamar. Samalah di geruan oge diajak dahar teu nembalam. Nya kapaksa Sarkum teh dahar sorangan. Da kadaharan mah geus nyampak ngajagrag dina meja makan, meunang nyadiakeun tatanggana anu sok babantu di imah. Rengse dahar Sarkum diuk di teras bari ngelepus udud bangun anu nikmat. Panon melong weh ka pakarangan. Pikiran manteng inget kanu anggang nyatana ka Nyi Sarah pamajikanna baheula. Kunaon aing teh bet jadi inget wae ka Nyi Sarah. Nah nya kitu aing teh masih kene aya hate kadua leutik ka manehna.
Sok padahal apan aing teh geus lila papisah. Samalah geus boga deui pamajikan. Tapi nah ari nyaksian Nyi Sarah jeung si Oding babarengan. Bet asa panas kana hate. Bet asa teu ridho rarasaan teh. Ceuk Sarkum galecok dina sajeroning hatena. Renghap narik napas bangun berat. Mangsa alam teu karasa harita geus maju kaburit. Panon poe geus handap tere nyusup kana mun-munan gunung. Sora tongere ti tadi oge geus reang di sarada patembalan. Ditema ku sora manuk raricit tina dahan anu rek ngampih kana sayangna. Keur kitu dur sora bedug ditakol di masjid dituturkeun ku haleuangna sora jalma anu azan. Jung Sarkum cengkat tina diukna. Geus kitu sup ka jero imah. Brug panto dipeundreutkeun. Kaayaan di jero imah poek lantaran Nyi Sawitri angger keneh ngaringkep di kamar. Koloyong atuh Sarkum ngadeuketan kana lampu cempor. Nya terus diseungeut berai caang. Geus kitu gancang nutup-nutupkeun jandela. Sabab bisi reungit asup sakalian hordengna diserelekeun. Sanggeus kitu gek Sarkum diuk dina kursi anu aya di patengahan. Awakna nyarande bangun anu lalungse. Kaayaan di luar harita teh geus seureupeupan. Sora jangkrik jeung gaang geus kadenge aya nu disarada hiji-hijieun. Kawas anu ngarti lamun alam peuting geus datang sarata ayeuna waktuna pikeun maranehna ngarider nareangan kahakanan. Kasugri kaum dangu cag tunda heula kaayaan Sarkum. Ayeuna urang malikan deui nyaritakeun kaayaan Maanah anu ti tadi beurang di titah indit ka imah Titin. Lantaran Sarkum keur parasea jeung bojona. Maanah harita ngagidig leumpang bangun rusuh. Sedengkeun hate deg-degan loba kapaur jeung kahariwang. Inget ka anak jeung minantuna anu keur parasea rongkah di jero imah. Teu kacatur di jalana. Urang kocapkeun bae Maanah geus nepi kanu dituju. Kaparengan di tepas imah harita aya si Ojai anu kakara balik. Kaparengan di tepas imah harita aya si Ojai anu kakara balik ti sawah. Nya barang ningali mitohana nu geus kolot datang bangun rusuh. Si Ojai teu buru ngarasa kaget. Jung cengkat tina diukna gancang juru turun kaburuan. Panon melong ka mitohana pok ngomong. Aya naon, Mak? Nah, katingalina bet bangunan rusuh. Tanya si Ojai bari neuteup, ditanya kitu ku minantuna. Maanah teu ngawalon da puguh cape. Dadana renghap ranjug turun naek napas senang ngahegak. Mak, sok mangga enggal kalebat. Ceuk si Ojai. Gap kana leungeun mitohana tuluy dituntun gek sena diuk dina kursi anu aya di tepas imah. Geus kitu gero si Ojai ngageruan ka bojona. Nyai, ieu aya Mak. Tekung silila torojol Titin anu keur bureuyeung gede beuteung harita nyampeurkeun. Ret ka indungna nu geus aya di dinya. Geuning aya Emak. Ceuk Titin bari neuteup ka indungna nu katempo napasna meuni ngahegak. Nya Nyai kakarajol mate capek. Nah kunaon mate lulumpatan? Antu ari lulumpatan mangan pedah leumpang rada gancang. Hoda puguh keur manggih ka reuwas mate. Nah reuwas kunaon mate? Nyai geus heula ulah waka ditanya. Keun seuna leureuk heula. Ki akang rek nyokot heula cai nya keur Mak. Ceuk si Ojai terus ngaleos ka tukang. Gek Titin diuk gigireun indungna tekung silila torojol si Ojai ngajingjing teko jeung gelasna. Sok ditunda dina luhur meja. Cur gelas dicician cai ente haneut. Cur gelas dicician cai ente haneut keneh ka ambeu seungit. Mangga Mak ngaleut heula. Si Ojai ngasongkeun cai ka mitohana. Nuhun Ujang. Gap gelas ditampanan.
Regot-regot nginum nepi ka beak setengahna. Sanggeus kitu sok gelas ditunda deui dina meja. Kunaon mah teh mun sapertos anu capek pisan? Tanya Titin bari neuteup ka indungna. Nya nyai puguh kitu capek mah teh. Salain ti capek mah oge reuwas. Ari reuwas teh nah reuwas kunaon mah teh? Sumuhun mah reuwas kunaon mah teh. Titin jeung si Ojai pilih genti tumanya. Lantaran hayang nyaho gek si Ojai diuk. Nya eta pangna mah reuwas. Sabab ningali lancuk hidup jeung bojona Parasea. Samalah gelas nepi ka peupus beuling naman caura. Kumaha mak? Kang Sarkum sareng Teu Sawitri Parasea? Nya nyai, kitu anu katingali jeung kadenge kumaha mah. Walon maana, si Ojai jeung Titin silih reret. Naon margina pangna Kang Sarkum sareng Teu Sawitri Parasea teh mak? Ah, duka teuing Ujang. Da teu apal mah oge ari kana pasoalana mah. Sabab mah teh keur dipipir tadi teh tuluy ngadenge anu hoghag silih tempas. Sarta kadenge sora barang peupeus. Nya mah teh gancang ti paparetot nyampeurkeun. Barang gok lanceuk hidup keur Parasea. Ngan sakitu anu katingali mah. Saterusna mah dititahin ditulak ka dieu ku lanceuk hidup. Lantaran karunyaeun meureun ka ama bisi soak. Walon maanah mere keterangan anu sabenerna, sakumaha anu kasaksian tadi. Kang Ojai, Kang Sarkum cenah Parasea. Cing tiang atuh kaditu hariwang bisi heug tuluy riributan. Ah, haroream nyai bisi pajarkeun rek pipilueun kana urusan batur. Tapi abdi hariwang, Kang. Teu kudu hariwang nyai. Apan geus kolot Kang Sarkum teh lain budak. Tangtuna bakal bisa mereskeun sagala pasoalan. Geus urang mah cing tenang. Ulah loba pikiran. Mending oge urus mah bilih teu acan tuang. Nya bener ulah pipilueun urang mah bisi kabalerang. Jeung deui mata kitu oge meureun keur aya pasoalan. Da biasana mantara kitu sapopoe teu oleh akur. Tapi da kitu ari jelema mah tara angger dina hiji kayaan. Jadi geuskeun bae urang mah ulah pipilueun. Nya teh sawios atuh ari kitu mah. Mung bae abdi mah sok hariwang. Teu kudu hariwang nyai, da moal kitu kieu. Geus Kang marek neang heula domba ka kandang. Tadi cenah ceuk si Uwa domba anu bikang embungeun nyatu bisi gering. Eugeureuneus sarua jeung nyai deui. Ceuk si Ojai bari seuri. Red ka bojona nu keur diuk deukeut maana. Kandungana katingali beuki gede da harita teh geus bulan alaeun ngan ukur nungguan waktu. Nya sok atuh kaditu teang Kang domba teh. Bener bisi gering. Sugan we moh lila deui anakan lamun anakna 4. Keur urang 2 nya Kang. Nya kitu. Mak, abdi permios heula nya. Heueuh pe kaditu Jang. Leo si Ojai indi trek niang domba. Sedengkeun Titin jeung maana sup ka jero imah. Rung ngarobrol di selang bari barang dahar. Ari anu keur dicaritakeunna taya deui iwal ti Sarkum jeung bojona nu tadi keur Parasea. Mangsa alam harita teu karasa geus maju ka burit. Maana teu balik deui ka imah Sarkum sabab ku Titin dicarek. Si Ojai geus balik deui ka imah kebat ka pancuran rek mandi bebersih. Sareng sena mandi sarta geus disalin baju. Brak dalahar tiluan ngariung di tengah imah. Mitra kaum dangu, urang kocapkeun alam peutingna. Kayaan lembur geus sepi jempling da sabagian pengeusina geus loba anu sarare tibra. Ari ti kajauhan hawar-hawar kadenge sora kokol ditakol. Sigana anu ngaronda geus mimiti ngarider ngurilingan lembur pikeun ngajaga keamanan jeung katentreman. Dina kayaan kitu, si Ojai jeung Titin geus sarare tibra.
Kitu deui maanah geus sare ti sore kene. Sabot keur ti berasare, Titin ngadadak lilir beteungna karasa mulas ngusial karasa nyeri. Aduh, alah. Nah, kunaon ieu teh? Nyeri-nyeri teuing. Ceuk Titin bari muringi senahan ka nyeri kuniang cengkat gek diuk. Aduh. Aduh. Ampun. Nyeri. Titin humarurung bari ngusapan beteungna anu bureuyeung. Kang Ojai, nyaring Kang. Titin ngaguyah-guyah awak salakina anu keur sare tibra. Kulisik si Ojai lilir biwirna kutap keta pret ka bojona anu keur diuk jigireun. Aya naon Nyai? Aduh, nyeri Kang. Ya beteung abdi nyeri. Kumaha Nyai? Nyeri? Tanya si Ojai gewat ngorejat hudang. Nya nyeri, apan biagas disebutkeun. Alah, buah-buah Nyai rek ngajuru. Nyaduka teuing tukang da abdi oge teu apal. Piraku awewe make teu apal. Tanya si Ojai bari neuteup ka bojona anu keur purangas puringis. Apan kakarayeuna ngarasakeuna oge kumaha Akang teh? Nya bener. Kang, ulah loba ngomong gewat bejaan emak. Nya, keun urang bejaan. Jerut si Ojai turun tina ranjang gura-giru kaluar ti kamar rek ngahudangkeun maana anu keur sare di kamar sabeulahna. Mak. Punten gugah heula, Mak. Ceuk si Ojai lalaunan bari nyingraikeun hordeng kamar. Aya naon Ujang? Kulisik maanah lilir. Red kasih Ojai anu keur nangtung di lawang. Itu Titin mah saurna karaos patuangan. Buah-buah rek ngajuru. Rupi nama kitu. Pangga atuh tingali kumak. Oke heula atuh mah teh lulungu keneh. Kuniang maanah cengkat jurut turun tina dipan. Geus kitu gura-giru nyamperkeun ka kamar anu ditempatan ku Titin anakna. Kunaon hidap teh Nyai? Aduh, emak. Ieu patuangan abdi nyeri. Sigana marek ngalahirkeun Nyai ieu mah. Nya rupina mah kitu. Mak. Nyeri, Mak. Tulungan Kang Ojai. Ceuk Titin bari muringis menta tulung ka salakina. Nya heug ku akang rek ditulungan. Tapi kumaha nulungana? Da teu bisa ari kudu mantuan nyeri mah Kang teh. Lain kudu mantuan nyeri Ujang. Nya kedah kumaha tuh Mak? Gawat ka ditu teh yang indung beurang. Nah yang indung beurang. Padahal yang bidan we atuh Mak. Alah jauh atuh Ujang ari yang bidan mah kudu ka jalan raya. Hadena sok ka ditu teh yang heula paraji sangka dipariksa. Keun kengeunaan kitu jeung kieu mah. Kumaha ceuk mah paraji nu apal. Nya mangga atuh Mak. Kang Ojai kewat ulah leleda. Lantaran abdi geus teu kuat nyeri. Nya. Nyai, ke sabar heula. Ayeuna akang rek indit. Haye Mak. Punten abdi nitip walaupun bojo. Yung buru ka ditu. Walon maanah geus kitu si Ojai ngaleos rurusuhan rek neang emak paraji. Anu geus biasa sok dipentaan tulung lamun aya urang lembur anu rek ngalahirkeun. Kulantaran jauh lamun kudu neang bidan mah tangtu bakal meakeun waktu anu lila. Mak. Aduh, Mak. Nah, ieu teh nyeri-nyeri teuing. Ceuk Titin humaruru ngararasakeun ka nyeri. Beteungna tuluy mulas ku kusialan. Kawasna si utun inji geus teu sabar hayang geura lahir gubrag ka alam dunya. Tangtu nyeri mah. Tapi sanajan kitu ayana we kudu sabar. Da memang kitu ari jadi awewe mah da geus kodratna. Sakabeh awewe nya tangtu ngarasakeun anu ayeuna keur karasa ku hidap.
anu matak sing sabar ulah petot-petot ngadoa ka pangeran anu maha kawasa. Sangkan dina waktu na hidup ngalahirkeun si Utun Inji sing lungsur langsar. Sarta aya dina kasalamatan jeung aya dina pedang tayungan mantena. Ceuk ma anah mepelingan jeung ngabeberah kanu jadi anakna. Samalah kitu nate bari tuluy gegerendengan babacaan sabisa-bisa. Ngadoakeun kanu jadi anakna. Heuleut setengah jam ti harita. Torojol si Ojay dibarengan ku saurang awewe umurna leuwih ngora tibatan ma anah. Ngaran aslina mah Iam, tapi sok disebut Ma Iyot ku urang lembur. Ma Iam ngan ukur hiji-hijina paraji anu aya di lembur eta. Tah geuning indung beurang geus datang. Syukur gawat datang ka dieu. Nyapu gue atuh buru-buru datang kuring teh. Lantaran bil keur sare aya anu ngagugudra kana panto bari gagaroan. Gancang atuh ngoreja tudang bari lulungu. Barang berai muka panto geuning jang Ojay nyusulan. Lamun nyititin cenah karasa beuteng. Walon Ma Iam anu keur ngajanteng nangtung di lawang kamar. Bari ngajingjing buntelan anu dieusi ku parabot anu geus biasa digunakeun lamun keur marajian. Bener kitu ai, ieu cenah si Nyai geus karasa anu mata keuat we atuh dititah nyusulan ka ditu. Cing sok atuh ai paraji. Pangmariksakeun nah anak kuring teh geus waktuna rek ngajuru. Sok atuh urang pariksa. Walon Ma Iam srog ngadeuketan ka titin anu keur ngagoler dina luhur ranjang. Ujang dagoan di luar ka ditu lalaki mah. Keuna si Nyai mah aya emak. Ceuk Ma Iam bari ngareret ka si Ojay anu keur nangtung gigireun bojona. Nya mangga tuh mak. Nyai akang nungguan di luarnya. Mitra cageula ieu carita urang tunda heula. Insyaallah kin urang lajengkeun deui. Atuh nuhun kana naon rupi perhatosana wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.